Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak, ayeuna hidup aya di kelas 3 IPA. Mudah-mudahan hidup di waktuna atawa tos aya di kelas 3 aya dina kalancaran. Ayeuna pangajaran basa Sunda nyaeta dina pertemuan kahiji, materina nyaeta adat istiadat Sunda. Pek ku hidup tengetan PowerPoint-na, naon nu kasebut adat istiadat, naon wae nu kana asup adat rupa-rupa adat istiadat Sunda. Pek tengetan PowerPoint-na, tulis dina buku basa Sunda. Teraskeun tos kitu pancena mah tong wakan heula dikerjakeun. Pancena mah engke pikeun pertemuan anu kadua. Ayeuna mah hidup serat heula dina buku, teras kitu baca heula naon anu dimaksud adat istiadat Sunda. Prung Anak jimat awaki lamun emak mulung tanjung rejeng hidup kasuat-suat nya pipih